jualan sangu dia. Sangu aya nama bah. Oh, cak tuh. Mak dahar lah. Oh, siapa ya? Kok nyalakan nu nyaliranya? Oh, ya sangu siap. nata. Oh, siap-siap. Nah. Alhamdulillah. Nih, sabar lain biar dahar. Lah, atuh muni Allah batan jeung sawaya atuh, Mang. Geus lah. Sok wae aja mau baturan ieu mah nih. Duh, aing muni Tuh bisa kitu tapi kan didinya usaha biar aku. Sabar lain sok hitung nu bener. Tah, jeung hayam jeung tempena hiji. Enggak sakitu jeung tempe unggul. sok atuh aing maksa malah 15 ribuan. Oh, malah 1000. Tas di mana ya? Ah, aing mah euy. Poho ieu mah duitna di imah pik. Aing barang ieu teh kadinya tah erek meuli buku keur budak. Duitna tinggalin segala. Kumaha atuh nya? Pik. Ieu keur ongkos ojek ka imah bisa nginjem baheula 50. 50. Heeh. Nya sakalian dibayar itu jeung sangu. Aya ya 50 mah. Oh, aya. Aku udah enggak mau lila. Oh, tapi omat balik deui. Ya pasti balik deui atuh piraku. Oh, non bisa nyepik. Mah. Bos, kemana? Tarik makan Mang Jack. Oh, ek makan. Oh, eta si Opik muka warung sangunya. Rame dinya. Bos, ieu teh kieu aya perlu. Biasanya keur artos teu. Sabaraha Mang Jack? Nambut 20.000 we keur ongkos. Tadi tos emam ka si Opik. Pugu. Aduh, artos tinggalin di bumi keur ongkos kana ojek. Lah, paribasa tuh dah Mang Jack mah. Ada 20.000 eta antosan we di dinya sok. Dahar di si Opik. Oh, 20.000 mah, aya 50. Bios atuh. Nya, sakedap dah antosan we. Heeh. Nya. Sok Mang Jack. Yuk. Pik, dahar Pik. Oh, dar bos. Heeh. Sok ya. Dah sok nyokotan surang sok. Pik, biar pepanggil orang jeung Mang Jack Pik. Minjem duit ke orang teh. Emang tos dahar ti dia gitu. Hah? Minjem duit. Tas dahar ti dieu ieu mah teh cenah ngomongna teh. Duitna tinggalin di imah malahan minta yang ongkos ka urang 50.000. Bagoy. Pan bieu ge ka urang nginjem kitu Pik. Hih, sia mah balaguget tuh malah dibebere. Sarua di dinya ogenan balagu. Ah, bener si Mang Jack, bos. Berarti bener. Aing jeung obosnya ditipu, ieu mah meleg-meleg nista aing mah. Berarti Pik, urang teh balagu. Sia ge sarua balagu. Berarti nya bos dipikir-pikir urang duaan teh jalma baralagu sagituna nama. Aing lamun aya ieu tiluan deui weh. Anu madang model kitu model si Bang Jack. Terus kumaha dikumahakeun Pik? Gulung tikar aing. Naas. Berarti urang-urang teh golongan nu balagu Pik. Mana lauk teh kalah ararueuh. Mak yang tulung. Mak kebangsatan. Kebangsatan mah. Naon wae mah anu dibawa mah? Kasur. Meja butut, hasilkan jumbo boko, samping emak, baju, daster. Katut kacang, cut emak dibawa. Uluh, atuh ari emak teu dikumaha-kumaha mak. Bubuh emak ge diperkosa. Diperkosa. Terus emak cicing wae eta diperkosa. Bentuk cicing ngan ngageol saeutik. Buah dan emak, nanaonan emak eta teh emak ih. Da kumaha deui da enak. Enak ya? Oh, pasti enak ini, baksonya enak banget. Mau? Mau nggak? Nuh, enak ya? Mantap, Nih, atuh nih. Duh, enak banget ya? Duh. Siga si bos areta jeung awewe. Bener, itu mah euy. Keur ngabaso. Kebeneran lapar. Ayo dah, ngolo aja. Habis sih, masih banyak. Mantap ya, enak ya? Bos, Mang Jack. apa kabar? Neng, Alaman, Mang Jack kamarana tuh iya Mang Jack. erek adi itu, bos. Ini siapa? Istri Mang Jack. Kenapa bilang istri? Kita kan belum nikah. Udah diem aja, ya. Wah, kebetulan atuh. Lapar, bos. Sok, bos. Kalik. Bos. Saya juga. Kayak nggak bakso, bos. Mang, bakso 3 mangkok. Siap. Campur. Oke, bos. Lombok anjing si bos areta kok aing. Ngaran asep areta mah. Mang,
ngaran Asep di mananya beuki kana cecer teu kaok. Oh, ka maksud teu apal eta cenah ngomongkeun pamajikan itu kan enggak baso duaan. Padahal mah tinggal wewe saha. Makanya Pak. Anteurkeun atuh Mang teh panyok dadana gitu ku aing. Mohon mangga, mohon. Kokon saya cuma 2 Mang. Mohon mangga. Aturkeun ka ditu. Mangga, mohon. Anjay. Wap-wapan. Nanya bos, bos. Ya benar itu teh pamajikanna. Lain. Ya. Heeh. Nah, Asep areta mah beuki kana cecer si eta mah. Unggal minggu ganti awewena teh. Minggu kamari mah eta teh anu make tiung. Mamawana teh teu ge pamajikanna wae geus lieureun. Eta teh geus hayangan diceraikeun da ka awewe wae Asep areta mah. Laku. Keun, cenah parasehat. Aing teh bahasa we lah. Ulah percaya neng ka Mang Jack mah. Kata mah Mang Jack. Ibu berpengakuan tehnya, kangen neng teh. Itu nih, ulah percaya eta mah ka Mang Jack mah. Mang Jack mah lah sok dudung pabeun wae batur teh. Kana urang berduaan kieu jeung awewe. Tapi dina. Enggak mau ah. Bah, gue tahu. Kenapa? Bas. Ya, abi teh heulanya da basona teh saep. Ayo lah. Duh, menepalem kieu ya cuma orang yang sasi mah euy. Nanang emak tuh. Mending ngeunah euy. Saha deui atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi. Bejakeun. Mana eueuh kitu ka pasar? Wah, aku ngawa ngomong ah. Hari maneh Ah tuh. mak rek ngumpul di dieu nya. Ya, itu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Dupi mana aya, A? Ih, kalau rasa nuju teh aya, mana nuju ka pasar? Kek. Itu kan aya dina tukangan pantonya. Nyumput geningnya euy. Ku aing dikerjain dia si anak ku aing mah. Oh, ke pasar. Lami teu mulangna? Terang-terang tuh gua jiga malami. Oh. Oh gitunya. Ya, tadi teh emak teh nelepon ka abdi teh nya. Cenah setoran nu ayeuna mah bagian ku AA cenah kitu. Suruh si emak teh. Urang kudu mayar ieu. Sekedap abi bari ka baheula. Urang kalah ka titah mayar. Di mana tuh? Urang teh boga duit. Eta aya si emak. Aya si AA jadi malu saya.